Duh, aing ngapigawean numpuk keneh bae ieu teh. Yeun ngomean payung si Acu menigas payung eueuh gagangan tadi gagangan di omean ieu. Ieu ngomean sendal teuing eta teh nu gede hayang jadi leutik, nu leutik hayang jadi gede ieu teh keun heula ieu. Ieu sepatu main bal. Salah itu nu ngomong sepatu main bal teh. Dalam sepatu main bal mah bener sorangan ti kituan tah. Cuma sepatu para main bal. Nah, itu di sol. Ieu ngamean heula payung, ieu umeaneun teh deui. Loba nu ngongkon euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang. Han. Cung ka deui. Ye, mani balak kaki euy. Pan kan ngomel dia nu di dinya ge can rapi payung pan ieu. Hah? Pan dah mawa alatna. Masuk ngareparasi. Heeh. Bisa segala rupa aing. Aduh. Iya, sepatu main bal cenah lain cekurangna paragi main bal dah sepatu teh. Rese pisan aing nya mah teh boro-boro mun disuruhan cai. Boro-boro hayang nyuguhan cai Masuk ngareparasi pagawean payung eta kurang teh sok aya diunak muni lumayan. Tambah teuing hujanan ai. Ya, Kang, urang ge kabeneran ayeuna teh indung euy. Apa indung urang mah eker? Apa lu pencipta lagu? Aduh. Anu pencipta lagu. Aja. Nah, mau pencipta lagu hayam kongkong manuk lecek. Gitu. Nah, kumaha cenah? Pangadeankeun payung atuh urang euy. Atuh kari bawa ka dieu. Bawain. Betul mah kos balik moal da geus dibawa. Oh, atuh syukur geus dibawa mah. Pangadeankeun payung tilu siki mah. Lah atuh hiji we heula ayeuna mah. Heeh, tilu siki. Iya. Ayeuna hiji. Hiji heula. Sabaraha mun nepi ka rapi payung eta. Lah kumaha kondisi omeanena mana nempo gadah gampang atuh ai jeung babaturan mah atuh sing teu mayar ge hade. Atuh heeh. Ya. Pak, ieu teh gagang payung bari jeung potong. Nah, jadi maksudna yang sing di payung bah. Oh, jadi ieu teh make gagang di ka dieu. Potongan. Iya terus dia make payung. Heeh. Pan ieu teh potong ieu teh. Ari potonganana di mana? Potongan di dinya potongan di dia. Potongan di dinya anu di Bojong Kertabumi jeung anu di Banjar. Lain potongan teh maksudnya panyambungna gitu lain popot. Atuh kan sebutkeuna awewe pamajikan. Sebutkeuna ulah nguruskeun popotongan. Nah di ka awewe mah patilasan gitu. Ya potonganana. Jadi ieu teh yang jadi alus deui ka luhur. Heeh, jadi kan aya sakieu. Jadi kakaraya sakieu. Kanu dua deui aya, Kang. Aya. Heeh, panggieunkeun dua deui. Aya uruntukna deui. Eueuh. Kudu kumaha teh urang mah anu dua deui. Eta mah hayang jadi dua we jadi tilu jeung kieu. Omean teh. Ngan meureun anu dua mah urang meuli meureun nya. Pangmeulikeun. Gitu dari omean mah kudu segala aya alatna model. Keun insyaallah ieu kurang meureun diteang potonganana. Ka mana? Mana we jadi supaya kumpul deui ka dieu. Ngan mikiran anu dua itu. Hiji ngan mikiran anu dua urang mah nu bingungna nama ieu nu dua deui payungna. Aya sih bisa diakalan. Daya mah cek urang mah ulah tinggi jeung payung. Cek urang mah ieu mah dijeun pipa kieu teh. Jan pipa ieu mah. Lah atuh masuk. Ai urang aya orderaneun kitu sok anu cali beurah. Kan meureun moal bisa rapi ayeuna cum euy. Nih. Ya kudu butuh waktu paneangan alat nu jang melegep ai duit mah aya ieu. Hah? Duit mah ieu. Ye. Aya. Lah ada urang mah duit mah. Ya. Mana? Kan ieu duit hayang anu jadi tilu kudu rapi. Sanggup. Tilu. Heeh, engke burit. Jadi kudu mahi. Heeh, sanggup burit engke. Bet sanggup burit engke. Lamun teu sanggup ulah ka duit ayeuna. Mun teu sanggup mah. Oh, kita bisa terapinya. Bisa ya. Kita tanya kan nya. Ieu pangadean payung ieu. Nya. Anu dua deui hayang datang aya. Kan bae bisa kalian yang ngomel anu ieu. Anu ieu rebing ya. Payungna ieu gagangan ieu jalan. Waalaikumsalam. Kade jalannya. Lah, orang nyokot gagangna sugan aya di pipir urut. Sugan.